Paslun ari ieu teh hiji pasal fi furudil wudu'i barna tetep dina mertelakeun pirang-pirang farduna wudu. Wa huwa jeung ari itu wudu bidammil wawi kalawan didomahkeun huruf wawna fil ashhuri di minggu kaul anu leuwih masyhur. Ismun eta isim lil fi'li pikeun pagawean. Wa huwa jeung ari itu wudu al muradu eta nu dimaksud huna dina ieu pasal. Wa bi fathil wawi jeung kalawan dipatahkeun harap wawna berarti dibaca wadu, tadi mah wudu ieu mah wadu. Ismun eta hiji ngaran lima kana perkara yutawaddau anu dipake wudu naon bihi itu ema. Wa yashtamilu jeung narima ngurung naon al awalu nu kahiji ala furudin kana pirang-pirang fardu wa sunanin jeung kana pirang-pirang sunat. Wa dzakara jeung nyaritakeun sal musannif al furudha kana pirang-pirang fardu fi qaulihi dina dauhan musannif lapad wa furudul wudu'i jeung ari pirang-pirang farduna wudu. Sittatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Ahaduha ari anu kahijina itu sittah an-niyatu eta niat. Wa haqiqatu jeung ari hakikatna itu niat syar'an cek sara qasdus syai'i eta ngamaksud hiji perkara muktaronan barina anu dibarengan bi fi'lihi kalawan migawena itu syai' fa in tarakha maka lamun kaselang itu fi'lun anhu tina itu qasdun sumia tah ngaranna itu qasdun azman ku ngaran ngazam. Wa takunu jeung bukti non aniyatu niatna inda ghusli awali juz'in eta tetep dina nalika ngumbah mimiti juz. Minal wajhi tina beungeut ay muktaronatan tegesna barina anu dibarengan bidzalikal juz'i ku itu juz. La bijami'ihi lain ku sakabehna itu wajhun atawa lain kalawan sakabehna itu wajhun. Wala bima jeung lain ku perkara qablahu anu tetep ma aya dina samemehna itu wajhun. Wala bima jeung lain ku perkara ba'dahu anu tetep ma atawa make ba'na kalawan ngeunaheun mah. Wala bima jeung lain kalawan perkara ba'dahu anu tetep ma aya dina saba'dana itu wajhun. Fayanwi maka nganiatan sal mutawaddi'u jalma nu wudu inda ghusli ma dina nalika ngumbana perkara dzukira anu geus caritakeun itu maruf hadasin kana ngaleungitkeun hadas min adatsihi anu tetep tina pirang-pirang hadasna si jalma. Au yanwi atawa nganiatan jalma istibahatan kana nyuprih migawe sunat muftakirun istibahata muftakirin kana nyuprih migawe sunat anu ngabutuhkeun ila wudu'in kana wudu. Au yanwi atau nganiatan si jalma fardhul wudu'i kana farduna wudu awil wudu'a atau nganiatan kana wudu pakot wungkul. Awit toharota atau nganiatan kana susuci anil hadasi tina hadas fa ilam yaqul maka lamun teu ngucap ku si jalma anil hadasi tina hadas lam yasihha tah teu sah itu wudu. Wa idza nawajeng di mana-mana nganiatan si jalma mah kana perkara tabaru anu direken itu umma min hadhihin niyati tina ieu pirang-pirang niat. Wa syaraka jeung nyampurkeun itu si eman ma'hu sartana itu umma
tanadzufin niyata tanadzufin kana niat bersih au tabarrudin atau ngalap tiis atau ngalap seger. Soha tahsah naon wudu'uhu wudu nasi jalma. Wathani jeung ari anu kaduana eta goslu jami'il wajhi ngumbah sakabeh beungeut. Wahaduhu jeung ari batasanana itu wajhun tu naonana tulan panjang nama eta perkara bayin namana biti sya'rir ra'si anu tetep ma aya di antara pirang-pirang jajadian buuk sirah. Goliban dina galibna wa khirullah yaini jeung tungtung careham dua. Wa akhiril lihyaini jeung tungtung careham dua. Wa ma jeung ari itu lahyain etal azmani tulang dua alladzani anu jadi duanana atau alladzani araranu yan butu anu jadi alaihima dina luhureunana itu alladzani naon alasna nu pirang-pirang huntu asupla anu beulah handap. Yajtami'u barina anu narima kumpul naon muqaddimuhuma belah hareupna itu alladzani fi dzaqani dina gado wa muakhiruhuma jeung belah tukangna itu alladzani fil udhuni dina ceuli. Wahaduhu jeung ari batasanna itu wajhun naonana aradon lebarna eta mah perkara bainal udhunaini anu tetep ma aya di antara dua ceuli. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti alal wajhi eta tetep dina luhureun beungeut naon sya'run bulu. Khafifun anu ipis itu sya'run au kathifun atawa anu kandel itu sya'run wajibata wajib naon isalul ma'i nepina cai ilaihi kana itu sya'run mal basyarati sartana kulit alati anu tahtahu anu tetep lati aya di sahandapeunna itu sya'run. Wa amaliyatur rajuli jeung anapun ari janggot atawa godeg janggot ari janggotna lalaki al kathifati anu kandel itu lihiyah bi alam yaro kalawan yen henteu ningali sal mukhatab jalma nu diajakan ngobrol basyarataha kana kulitna itu lihyah min khilaliha tina nyela-nyelana itu lihyah fayakfi maka cukup fayakfi maka eta cukup naon goslu zahiri ngumbah anu belah luarna itu lihyah bi khilafil khafifati ku perbeda janggot anu ipis. Wahya jeung ari itu khafifah mah eta perkara yaro anu ningali asal mukhatab jalma diajakan ngobrol berarti jalma nu aya hareupeun urang masyarataha kana kulitna itu khafifah nu luhur tah. Fayajib maka wajib naon isolul ma'i nganepikeun cai li basyaratiha kana kulitna itu khafifah. Bi khilafil yatim ra'atin jeung kalawan perbeda janggotna awewe wa khunsa jeung wandu fayajibu maka wajib naon isolul ma'i nganepikeun cai li basyaratihima kana kulitna itu imro'ah jeung khunsa walau kathfan atau walau kathifan jeung sanajan eta kandel wala budda jeung misti ma gosli wajhi sarta ngumbah beungeut min gosli juz'in tina ngumbah hiji juz minar ra'si tina sirah warrokbati jeung punduk wa ma jeung perkara tahta dzaqani anu tetep aya di sahandapeun gado dakon gado.